Tipe-tipe jelema lamun ditagih hutang. Cuk, kumaha sama tante? Aduh, bulan harupnya cuk. Teu acan aya nama. Cuk, kumaha sama tante? Kamari teh bade dibayar cuk ku abdi teh. Kamari teh aya Cuk, kumaha sama tante? Oh nya cuk. Terus aya niat da abdi teh bade mayar kamari teh. Ngan acisna kaanggo meser Pajero. Cuk, kumaha sama tante? Puntennya hutang nu mana? Cuk, kumaha sama tante? Sanes teh hoyong mayar euceung. Di mana atuh kanggo mayarna? Caroge abdi teh damel tos sabulan. Mana kurang kali abdi ti jurali tina tangkal toge. Cuk, kumaha sama tante? Oh. Ari abdi salahnya. Euceung saha? Cuk, kumaha sama tante? Oh, nya sama tante ya. Eta lain kamari anak kecil asup kana TV. Keur dagang gorengan di ditu di naon Citayam Fashion Week cenah. Cuk, kumaha sama tante? Cuk aing kengke. Ngan hayo we nanagi wae da ku aing dibayar atuh. Mani bawel.